gudang kain. Gablek dunungan teh mau bager ka cida aing. Madang seubeuh ieu mah aing. Aduh japan hujan deui. Mang Baso. Geus sama ieu saya di dieu. Hah? Bener Mang Baso. Kunaon aya di dagrek mah? Aduh. Mana rodana Mang? Abi kalau rosan ieu lapar. Tuju hujan kieu raoseun Mang Baso ieu mah. Pedagang aing mah aing gawe di dieu di si bos. Pedagang. Tuh. Damel di dieu naon gudang naon? Gudang kain ieu. Gudang kain. Oh gudang kain aing gawe di dieu di si bos. Kain naon Mang? Gudang kain Asta Printing. Gudang kain Asta Printing. Gudang kain itu ya Asta Printing. Damel di dieu mah. Oh, damel di dieu. Liren di Jalan Baso. Tolak geus tepurun aing jualan bakso mah ieu mah. Oream. Kunaon liren Mang? Oream aing panggil we jeung jalma nu matak tiga stresan dulu. Yeuh, pan abi pelanggan setia Mang. Nah bisa liren. Abi kumaha ieu? Pelanggan setia pada mesan baso. Pelanggan setia naon? Karep penting urusan di dinya, ternyata bakso mah kabatur we. Abi ningal Mang, udah kayak kain naon wae. Aing dar. Ningal sakedap. Anjing aing dar ieu. Tadar kita tarik isuk. Abi hoyong terang, pilih Mang teh ngabohong ka abi. Damel di dieu teh icalan baso, kusabab icalan baso rodana urang disumputkeun. Ya, tempuat dipercaya mah ka dieu. Tadi nyebutkeun bohong-bohong tah. Moal pati-pati ku aing ngajak ka dieu mun aing bohong mah. Ieu biasa dipeser Mang. Nanyakeun tiasa dipeser. Nya jelas sih belieun ieu teh, jualeun. Kalarasan atuh kitu mah. Abi Mang bade produksi kerudung. Tak ieu bahan kieu mah ieu spandek balonnya tiasa cocok. Heuh, ieu teh jeung bahan-bahan kerudung model naon wae genan bisa ieu. Mang, aya warna naon wae? Nya loba sagala warna ge aya, tinggal milihan. Beureum aya. Aya, Bodas aya. aya. Kabeh genan aya. Emang resepna naon si Akang? Oh, ai ka resep abi mah Mang. Rupi-rupi. Resep main bola abi banyak. Selain resep main bola, poli oge osok. Selain poli, karanda oge abi resep Mang. Cek aing genan. Urusanna naon kana tina kain. Lain main bola, lain main randa. Kain. Kan si Mang tadi naros naon? Heuh, resepna naon ieu na? Ku abi diwalar. Resep abi mah main bola, poli, randa oge resep abi. Heuh, jeung naon tanya ieu teh tadi atuh. Cuci. Nah, Mang jadi umak-amek ka abi. Kan Mang naros ka abi tadi. Nah, Didinya kan nanya, didinya hayang asup ka dia, hayang apal ka dia tadi nanyakeun segala rupa kitu kieu kaena. Didinya anu nanya, aya warna naon wae kurang ditembalan, aya warna nu sagala rupa aya. Didinya mah kalakan tembalanna, kalakan main bola, kala main randa, urusanna naon? lepat abi ti mana? Heran. Lepat abi ti mana? Kan didinya tadi nu nanya-nanya kaena aya warna naon wae nya kurang kan ditembalan. Aya warna hideung, Kan ku abi beureum aya. Didinya mah kalakan tembalanna, kalakan resep bola, resep randa, hubunganna naon? Bos, Aya naon teh? iya, aya jalmi rada musingkeun ieu mah jalmi teh, Pak. Nah, kumaha musik. Ieu nu bogana ieu. Oh iya si bos teh. Ieu nu gaduna ieu. Bos, abi bade naroskeun ieu teh kain teh kangge naon? Ai kain teh ieu mah aya anu mun anu bodas Mohon. eta khusus kanggo di printing. Mohon. Oke, arahanana aya baju jersey, kerudung. Oh. Ayeuna kalarasan nuju musim teh kerudung anu bergo, anu motif. Nah, kalarasan pencetusna aya di Asta Printing. Oh, jadi ieu namina gudang Asta Printing teh ieu teh Oh, kain leres. gudang kainna. Laras. Mohon. Ka atos kitu Nah, mah. Tuh, Mang. Iya si Mang kieu mah. Iya. Tos sabaraha lami tah mah? namanya dinten ieu. Oh, paingan. Uyuhan bos kesaan ngadamelkeun kieu. Mangga, Mang. Datang ka dengan saukur nyawa we hungkulnya. Eta mah jalma lieur, Bos. Habis sampai medamel di dia, abi dagang teh dipusing we ku jalma eta, Bos. Emang aing mah jalma eta mah di mana-mana panggil wae, Bos. Sah eta teh sabenerna. Pusing ke jalma eta mah. Teu eta datang deui wae. Bos. Punten ieu mah. Kau bos ngawatosan abi. Eta si Mang eta teh di lembur teh tukang madog hayam, malingan hayam. Wah, sakampung teh tos. Kabeh kelis di kampung nama. Uyuhan ku bos si panggawekeun. Alah, ari beungeut mah karunyaan tingali. Banding ge pecat we bos. Teh sia ngomong naon lagi. Kan? Sia ngomong naon? Tuh. Ulah dipercaya, Bos. Jalma eta mah. Tingali soleh teh bangsat hayu anti. Alah Bos. gaya di dia. Bos. Bos.
jelas. Anjing gara-gara ake eta aing dipecat ku dengan aing. Aing teh salah teu naon. Jeung di mana-mana aing panggil we jeung ake eta. Anjing na kumaha. Tadi mana-mana aing panggil wae. Teu salah teu dosa aing ngano dipecat goblok.